Jang, geura turun cenah itu arek di Sundatan. Sunatan naon? Ih, bengkong geus nungguan. Bung bengkong ieu. Kunaon sih? Bengkong abal-abal. Iraku. Beneran, Pak. Kamari si Dian ge Sundatan di dia. Titinda jadi segitiga. Leutik kene sok gede bohong. Ngabohong mah dosa. Kayak asup neraka. Ih, alasan. Mantangan ge ngaji, Pak. Ulah sok main Mobile Legend bae. Geuning sia malah memagahan ka olot. Lain mamagahan. Naon sih? Da eta teh uman paatna, Pak. Cuk Ustad ge. Heuh kitu. Geus eureunana we main teh. Terus aing main naon? Geus tong main naon. Nyangan duit be, kerjaan urang. Pan bapak ge gawe wae beurang peuting. Gawe molor. Nya teh gawe. Dasar kebluk bapak mah. Ulah ngomong kitu ka kolot doraka. Doraka kayak mun kolota bener. Itu bener kumaha siapan kau yang disekolakeun di titah ngaji. Sakola jeung ngaji tara mere duit. Duit seker naon sih ya? Sakara ongkos. Enggeus dengekeun eta mah Jang, ngaji we sing bener. Ulah sok ngomong doang, bapak yang maca ikro teh bisa. Ih, Urangnya di bejaan mama, bapak teh belul ngaji. eta. Ieu dengekeun ku sia. Ulah sampai ka denge batur aing teu bisa ngaji era eta teh. Urang ge era Pak, ku batur. Boga bapak teh bisa ngaji. Geus ulah ngomong wae lah aing jadi pusing. Urang balik we. Teu jadi Sundatan ge. HDG urang mah. Up, eureun lah a. Aik meuli bodrek heula puyeng lah. Tungguan ya. Hayu Bang, tinggalkan bapak urang mah gunung ngaraya di imah ge. Hei, tungguan hei. Goblok sia anak durhaka dasar.